Beuh, cewek mana sih? Nuturekeun ka aing geus kieu mah. Pak. Woi, nu kemana dari ya? Para jomblo senior. Tas sia aing ngomong sok sembarangan bae sia. Nyaho, jago gede laga eta sia pake jas segala deui. Motor saha sia ieu? Oh sia. Pakai jas, pakai kacamata, pakai helm, sepatu. Menang maling di mana sia? Sembarang mah dia jangan aing lah. Pan aing matas menang undian hadiah sih ya. Undianan bos sia, ulah sok loba ting hayal sia. Dia tuh percaya menang undian tila jada lah aing mah. Bener sia bulu. Tuh bener lah, masa aing ngebohong. Mana buktina? Bukti undian tah. Ih, nya bener. Atuh meuli kopi ge, aing geus jadi bos mah jajan ngopi ya ti isuk ya. Tuh kan dari mah jelema susah minta bae ieu ka aing. Ih, itu amat cing bos. Hae ngopi yeuh. Oh iya, ti isuk ya jajan ngopi ya. Bos, kaing kada deui, kaing mau kopi, oke? Oke, bos. Oke, tapi ulah bohong ya, Bos. Bos, aing ka ditu heula. Dadah para jomblo. Kasih yang Ya, malago amat jadi bos mah buluk. Ampun aing mah. Mun aing teh hayang kana kopi na mah moal aing buluk. Woi, bangsat. Eta sia sok ngagetan bae, doang setan. Udah mot, Sampura. Boy, nakamarahan aja jelema sarusa. Nanda si Buluk. Bangsat doang. Di mana ada ieu maling motorna? Sembarangan bae menang maling. Handika pertudit gepokan bulan celina. Terus menang di mana ge? Gagah amat ieu. Tah, aing mau menang pasti undian tila jada. Naon eta dia? Mantas nipu batur pakai HP. Aduh, saya ngomong jelema bolot mah. Ulah kitu, pamali dia dilaporkeun ku yang dia ka Hangsip. Naon ka Hangsip? Ke polisi. Dilaporkeun Hangsip. Polisi. Lain Hangsip lain. PRT. RW. Cocok. Karo, coba na jelasin ieu bos dia. Ribet ieu mah ngajelaskeunna. Iya, barang-barang si Buluk lain menang maling. Menang dina undian. Undian lajada. Tuh nya, dek be eta jelema nu ditipu ku si Buluk. Aneh aing. Pusing. Coba Luk, aing pinjem HP-na. Nah, dulu. Oh, gitu. Ya, oh, sia milikna mah gede, goreng-goreng ge. Luk ya HP-na. Sayu net, ieu jeung aing ka ditu, ngopi-ngopi ka ditu mah. Heeh sih, aing jeung Bos Midun mah teu dibere kopi-kopi acan. Enggak sayo. Dadah. Woi, kemana dia Junet? Menteng-menteng aing pakai motor, ngeureun jeung si Buluk dia setan. Si Maya kemana sih? Ngapa diongko? Oh bae. Ih, si Mbak itu mus di luar. Kagetkeun ah. Hayo, kernaon sia ngalamun bae. Astaga, ngagetan bae sia. Kapan bae sih, Mai? Keselin nungguan. Ya salah, urusan cewek, biasaan heulan. Oh, pantesan kebel. Ulin Mai, butek aing di mah mah. Ulin ka mana, Jiboy? Kemana beke? Nu penting mah keluar ti mah. Oke lah, hayu, mas hayu, yuk. Si Buluk kebal-kebal teuing, ieu teu kuat aing ngopi ya. Tapi rada terpercaya aing milih ka si Buluk.
Percaya ku masih apa tadi hasil undiannya ditempokkan meren ka urang. Sih. Tapi masih ragu aing mah ieu. Woi, Bron, kenaran dari ya? Bos Midun. Biasa bahaya keur ngobrol. Udah kemana gitu, Bos? Oh, benar. Benar cek sia aing tadi panggil si Buluk. Mulai gede laga atas si Buluk kata. Udah semua nyambung, Bon. Ngomong jeung Bos Midun mah. Oh, aing ge riut prek panggil jeung si bolot deui, Bang. Riut. Nah, benar cek sia. Tuh si Junior ge milu jeung si Buluk kuari, mentang-mentang si Buluk buka motor kuari. Aduh, iya nu neuk merek kopi bae. Iya kalahkan nu aya datang musibah ieu ka dieu. Bedul. Nah, kalau kita mah aing setuju. Aduh, cak. Kalau kita mah aing setuju tah kasih ya. Aing dendam ya kasih Buluk. Amun lain urut preman pensiun digolong ku aing eta. Oh iya aing ge riut ngatengen teh lamun geus cacahan jeung nu bolot bariut aing pusing. Oke, siap. Setuju aing gitu mah. Aing balik ke kebon orang tangan eta si Buluk. Golong ku aing ke. Sama cicing bae tenang bae. Bodoh amat lah aing. Alah, sip. Gitu mah setuju aing. Nges aing di kebun lah kemari. Bodot. Ih, kebetulan panggil jeung Neng Boy. Iya beneran sih ya lo. Baik, si Buluk kan itu, Mai. Nad, jelaskan nama mereka. Siap, Bos Buluk. Jadi kieu ayeuna nama si Buluk jadi bos. Gara-gara menang undian tina Lajada. Nang undian tina Lajada. Nyaho. Sekarang aneh bae. Atuh beneran moal bae aing ilu jeung si Buluk aya duitan mah. Coba mana buktina? Oh, mana coba lamun si Buluk menang undian hadiah. Teu kadono ku Daria. Ieu motor baca tah. Indonesia. Menang tina Lajada. Beneran. Terus dia Buluk nak ke mana? Atuh naik jalan-jalan dong, pakai motor baru. Sambangan. Buluk, ilo mau naik motor dong, Boy. Terus aing kumaha, Bos? Bos yang malu payungkan itu. Gitu amat jing Bos. Masa aing balik di ka Bos Midun? Nu aya di kadek aing. Nyaho sia kalau sakit tuh bege geus gede laga. Sia deui, Boy. Genit-genit teuing. Eta mah dari Tasia, ngesir turun naik jalan-jalan jeung Bapak Boy. Ih, aing kaduhung aing lu jeung sia. Ayo Bapak Boy, jalan kita jalan. Oke. Ayo kita jalan. Mai. Boy jangan Buluk lah nya. Sabodolan Boy. Tapi mun ayeuna naon ulah kaduhung ya. Dadah orang-orang susah. Berangkat dulu ya. Najis aing keun ku aing dibabayan keke. Lagian sia dedek kanan ilu jeung si Buluk. Geus lah ulah ganeng. Urang teangan bae si Buluk ayo. Geus hayu. Karunya kasih Boy, besik ditunda di tengah jalan doang. Hai orang-orang susah, jomblo deh. Eta sia aing ngomong sok pikir heuleun bae. Nyaho sia ongko neuk merek kopi ongkos sia kalau kamu si Emboy. Mana sia kopina? Karguru kemarin jalan masa rusah. Tuh, kan Bon. Cik aing ge, teu yakin aing mah. Oh iya, bener prek. Sia kira mabur dia ka ditulah. Iya, nyinan dia ka dia. Rudet aing merek kopi teh dia ka aing. Oh, dina ge aing hulak di ngobrol jelema susah. Dadah jomblo senior. Sia lamun teh Sabar Bon, sabar Bon. teh jeung si Emboy sia ku aing dihantem sia ku aing. Sabar. Babayan bae jelema kitu mah, orang tangguhan Bos Midun. Orang teangan. Geus, tangguhan heula urang Bos Midun. Tungguan bae di dia. Guru ku aing kapanggih deui bae dihantam ku aing. Sundatan 2 kali mani ge. Bagong, capek amat ya aing mak payah setan serangan bae. Gara-gara si Buluk ieu beung harta jadi si Junior ilu jeung si Buluk deui bangsat doang. Balik aing mending ge, capek aing serangan bae mah. Wih prek, Non Bon, hah? Non. aing mah mending geura tengkeun bae urang Bos Midun. Geus kuat aing mah ngagabukan si Buluk ya. ya.
Aing kuat di arah teu lieu, ngebabak si buluk aing. Gas hayu gaskeun. Ulah aing bangsa kuat aing mah main trek jelema mun kapangi bae ko aing mah Udah tuh. Tangkan ah. trek. Hah? Tuh si bolot tuh. Mana? Ayo, tunggu lah. Ayo. Dari ya dak. Nah, kemana dari ayo? Kan ieu urang we. Heuy, pan ieu urang nak hantem si buluk. Ya dia awak beg gede dia borangan sieun siapa si buluk. Ngos dari asieun mah aing mah gulung si buluk mah. Gas bon ulah di layanan. Lieur, sayu. Urang bari tengan si buluk. Kela, tapi numpangnya tadi si buluk ka belah mana ieu? Ditu ka tonggo. Angge sayu. Kadi. Lihat ayo. Itu budak. Tapi kok jeung bos midun sagalanya? Nyahonya. Buah-buah anaknya rekanan aing. Gara-gara tadi aing ilujeng si buluk. Hei, kabaran sih ya? Junet, si Cene tadi milu jeung si buluk. Oh, tadi mah aing diajak. Tapi ditinggalkeun deui. Diledek deui aing. Naon dia aing ninggalkeun dia? Dia nya si buluk ninggalkeun aing goblok. Geus. Iya si Junet ge ditinggalkeun si buluk tadi. Geus kori mah ya. Ayo tengok Mas. Tangan si buluk bae. Ayo sing eng. ka dia ya. Ampun aing mah. Bolot. Aduh. Damang. Kemana iki deh, Bang? Buka aing dengan motor ya, jeung jas aing ya. Dipakai ku saya. Kemana ya? Yakin kemana kitu ake? Pajian aing ya roh aing. Lian. Ngan nek meuli bako. Aduh. Pengajian. Dia doa. Doakan. Ki, motorna beat jeung jas hideung lain. Oh bener eta. Kusa dipake na. Tadi Wah. main ngeuleuh ku si buluk. Aduh. Eta si buluk. Di mas Buluk. buluk na. Ih geri tangan. Geri tangan Jangan yo. juga. Hain geri tangan bro. Ayo. Ayo. Tuh si buluk tuh. Tuh, wah benar si buluk tuh. Hoi, aren dia. Naran. Bayan. Ai maksudnya naon ya? Baju aing dipake ngaji ku dipake nganjeng ya. Motor segalanya jadung teu dikumbah. Maksudnya naon ya? Aduh, aing Boga ka si dia. Ya, goblok. Isen dia. Tadi mah ngalujak ieu ka urang ieu. Goblok dia. Eta ustad urang eta goblok. Goblok Goblok teu bukan, Bos. Anjing. Hei, kadang. Aing kieu pernah kita hayang digebuk. Halah lu ngomong.